Tulina alhamdulillah ari sadaya puji lillahi eta tetep kagungan Allah Robbil alamina anu mangeranan sakabeh alam. Wa ashadu sareng nyaksian kaula an la ilaha kana teu aya pangeran, kana yen teu kana sanyana teu aya pangeran anu wajib diibadahan illallahu angin Gusti Allah wahdahu bari sahiji Gusti Allah la syarika henteu aya anu ngarejeungan lahu eta tetep ka Gusti Allah. Wa ashadu sareng nyaksian kaula anna Muhammadan kana sanyanyana Kanjeng Nabi Muhammad abduhu eta hambana Allah wa rasuluhu sareng utusana Allah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi sareng ka kulawargina Kanjeng Nabi wa sahbihi sareng ka sahabatna Kanjeng Nabi wa tabiina sareng ka jalma anu turut sareng ka pirang-pirang jalma anu turut cenah turut ka sahabat sareng ka Kanjeng Nabi. Amma ba'du saparantosna bismillah alhamdulillah sholawat sareng salam. Pahada maka ari ieu juz'un eta hiji bagian latifun anu lembut maksudna anu leutik gitu. Yasaro anu muga ngagampilkeun hu kana itu juz saha Allahu Gusti Allah ta'ala mahaluhur Allah bima dina perkara yajibu anu wajib naon ta'allumuhu diajarna kana itu perkara wa ta'limuhu jeung ngajarkeunana kana itu perkara wal amalu jeung amal bihi ku itu perkara lil khosi pikeun jalma anu khusus wal ami jeung anu umum. Jadi anjeunna nyarioskeun bahwa ieu teh cenah mencukurama kitab ipis anu mudah-mudahan dipaparin kagampilan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Rek nerangkeun naon cenah rek nerangkeun perkara-perkara anu wajib diajarna jeung wajib ngajarkeunana. Jeung ngamalkeunana gitu. Jadi teh pagawean-pagawean anu wajib diajarna, wajib ngawurukeunana jeung wajib ngamalkeunana. Baik ka jalma anu khusus aya di dieu mah Syekh Nawawi nyebutkeun lil khosi wal amte jalma anu alim atawa jalma anu bodoh gitu. Jalma nu teu ngarti ge sabenerna mah aku mah wajib ngajina teh gitu. Anu alim meureunnan wajib ngawurukeunna teh oge duanana kaperdih ku kawajiban kana ngamalkeunana gitu. Dia teh rek ngabahas perkara-perkara anu wajib. Tabatu berarti nalika urang ngariung dinu riungan anu ngabahas perkara anu wajib, riungan eta ge hukumna
wajib gitu nya. Alhamdulillah dina ieu wengi teh termasuk kana bulan Ramadan anu mana saurna ganjaran teh dilipat gandakeun, bahkan sunnah ge diganjar wajib komodi bener wajib gitu nya eta aya teh ganjaranna gitu, ganjaranna wajib gitu. Bari nunutan ge ganjaranna wajib gitu nya anu mana di bulan Ramadan mah dilipat gandakeun gitu ya, dilipat ganda. Tuluina